Kenaon? Tet. Uing ka imah ieu teh. Imah. Heeh. Aja mah imah. Ah ya, di teteh hungkul apa di situ? Ieu teh marasan ieu. Beres ieu. Seben di teh nya. Yang Geus heubel teu dipake. Oh. Iya tuh lembar pada kala lotor gitu tuh. Panti Cisaga ti Ajun. Di ditu mawat bawa ka dieu. Bawa ka dieu. Pengantinnya di wara apaan? Oh, baheula mah nya sia sok. Nya saniwara mara mantak ayeuna ku urang di benahan teh habis itu suatu saat urang butuh. Bener. Daripada mubah gitu. Da Heeh. leuwih halusna mah komo aya generasi kan itu ieu. Nah, pan urang keur diajar engket-engket nu mantak. Ayeuna nyieun tunil teh nyieun grup tunil teh keur diajar engket-engket gitu. Nya kadelah Lama, miluan isukan seni mah. lama. Yang geus hayang miluan itu. Lain-lain hayang miluan apa dirinya geus sarua tunil gitu. Tunil teh lah, tunil sarua jeung sandiwara teh. Tunil sarua jeung saniwara kumaha? Maksudna artina atau kumahana lah gitu sarua. Oh, jadi hayang apa arti tunil? Si atuh heueuh kapan aya tunil mah baheula ning aya cenah tunil we aya parak-parakna mah can pati apa Berarti gitu. salila ieu di dinya milu dina urang YouTube gitunya. Can apalnya? Ya pan heueuh aya itu mah suka teh drama we nu kitu mah sarua gitu. bae, gitu. Jadi intina urang ieun tunil teh gitunya YouTube tunil teh. Ngahaja urang teh. Itu ngahajana naon? Cuang ngagali deui potensi seni anu geus rek lapuk. Oh, Maksud bener. teh anu geus rek leungit Anu geus rek laas lapuk mun teh, cekola teh mah nya geus gitu. laas, Bari para pelakuna, para pemainna kan geus langka. Nya aya nu hese lah gitu Geus pemain hese. keren gitu teh. Itu ayeuna meungpeung aya keneh bangsa senior-senior urang. Nya. Itu modal Ajun di Cisaga. Nya, aya keneh nya. Ayeuna mah kan aya grup Pakekoknya. Anjeunna dina grup Pakekok. Heeh. Baheula nama pemain sandiwara. Nya. Malahan da musi baheula mah kan salian teh si A teh nya aya di Indonesia mah deui. Nya loba. Ongklang nya. Ongklang. Apa-apai pan Apa Mang Kampe. baheula di sandiwara. Loba lah. Itu senior-senior urang modal Asep-nya, Oki Kasimah, Iya. kan loba. Mang Kurdi, lamun di Bunter mah loba lah. Mang Katiman aya di Padaherang gitu. Eta seniman-seniman tunil sandiwara. Main kawat lah meureunnya baheula na teh. Jadi lamun ngabahas ayeuna cenah naon arti tunil. Lah pan nanya ke teh kieu ongkosnya ka hiji meureun uing can patik paham nya. Kadua deui pan batur ge heueuh naranyakeun kunaon cenah make grup teh make tunil gitu nya. Naon cenah artina tunil gitu. Teh heula da uing ge heueuh can paham cenah. Cing lah jong nanyakeun cenah da keur mah urang mah istilahna paneurinya asup kana grup ieu teh gitu urang teh. Tah ayeuna meureun pada di luar aya nanyakeun ka hiji uing ge meureun hayang hafal intina mah gitu nya. Nya benar. Tah naon ai tunil teh jeung naon maksudna tunil teh Halo, gitu. syukur berarti ketika urang nyeun konten YouTube nu judulna tunil. Bener. Berarti loba jalma anu masih keneh peduli. Tah eta. Khususna urang Ciamis, urang Sunda. Nya nu apalna ieu na. Jadi kieu teh aya tunil nya. Saapal uing ya, nya saapal uing. bener. Tapi kadang-kadang kan aya pendapat mah beda. Bener. Beda Pendapat paham. beda mah beda paham, Iya. pendapat jalma mah. Nya. Jadi tunil anu ceuk uing mah dalam arti cenah ceuk beja baheula. Ari tunil mah bahasa Belanda cenah aya beja mah. Di luar bahasa luar. Bahasa Belanda Yunani cenah. Heeh. Gitu. Jadi di Batur ge geus aya seni cerita, seni gerak nya, Nya. drama anu di sela-sela cerita eta aya komedian. Pake heureuy segala rupa meureun lah Tah kitu nya. meureun baheula kitu da urang mah teu budak kamari ieu. Seru Anu mencoba hayang ngagali nya seni anu geus hampir punah gitu Nya. nya. Tah tunil teh cenah seperti eta cenah terus dikembangkeun berendanan di urang utamana di Ciamis nya. Nya. Umumna Sunda gitu. Tunil, aya tunil teh kieu lah. Contoh aya baheula mah kieu teh. Lamun aya nu hajat nya, nu hajat Nya, nanggap nya. drama. Nya drama. Drama atawa sandiwara.
nanggap naon? Nanggap tunil. Nah, gitu. Ai tunil mah lain pagelaran. Jadi kumanya cakupan ayeuna seni nu kitu teh disebutna tunil. Nya. Padahal mah Gitu, jadi jadi ada drama jeung gitu nya, nya gitu. Jadi drama jeung sandiwara teh disebutna teh tunil. Nya. Singkat carita meureun nu saapal uing eta. Nya. Gitu. Nya ada unggal awam keneh lah masalah arti nu itu mah gitu. Cenah deui aya nu sebagian kieu nya tunil. Ulah dipake ngaran grup. Nya, ulah dipake ngaran da eta mah pagelaran. Ai pamikir kuring gitu nya. Pamikir uing mah kieu. Justru di jian eta grup teh sangkan jang merespon, mengenal, mengingat lah gitu. Jadi baheula teh aya tunil lah gitu. Terus mencoba ingin tahu gitu lamun yang nyaho lah. Bener. Perbedaan anak tunil gitu. Tunil jeung sandiwara ai tunil mah ai drama mah seolah menceritakan keseharian ngobrol ge model kieu. Nya, biasa-biasa meureun gitu. Biasa model kieu. Gitu. Keseharian gitu ngobrol ge bahasa-bahasana teh beda. Bahasa biasa Beda deui jeung sandiwara. Wah, can kahontal urang ge pangarti masalah kadinya mah. Kakarak gede kahayang gitu. Gitu. Kan ai model sandiwara mah kadang-kadang nu diceritakeun masalah kerajaan bangsa kerajaan nu karari mah lolobana. Nah eta lah. Jadi urang keur mencoba gitu. Urang oge acan. Nya. Ngan baheula apal ai sandiwara teh kitu. Oh bahasana kitu. Engke urang cuang guguru gitu. Ayeuna urang cuang dasaran heula. Nya. Nu penting mah kieu. Meureun nya. Aya istilah di Sunda mah gitu nya. Ulah jati kasilih ku junti nya gitu. Bener. Tampian eleh ku zaman gitu. Seni ayeuna seni urang anu asli seni urang eleh ku seni deungeun istilahna gitu nya. Lain ulahnya. Lain berarti urang ulah bisa kana seni nu sejen, tapi urang ulah poho kana seni urang sorangan. Bener pisan eta bener pisan gitu. Jadi ulah sampai mempohokeun mun seni urang atau budaya urang ulah sampai di ringlakeun gitu. Urang mah urang Sunda gitu, urang Sunda lestarikeun nu aya. Bener. Ayeuna kieu tuh datetnya. Lamun seni urang ayeuna teu dihargaan ku urang sorangan. Ya bener. Nya atuh komo ku batur. Komo ku deungeun-deungeun. Bener gitu. Jadi pada intina hayu lah cuang bebarengan mantak tadi diajakan atuh hayu cuang bebarengan gali deui potensi. Nya. Keun ayeuna cuang-cuang urang mah darah seni kan gitu nya resep kana seni. Nya. Keun aya masalah ukuran materi mah da mah nomor hiji. Tapi dah nu mantak ayeuna alhamdulillahnya alhamdulillah urang sabot ayeuna nyieun konten tunil nya nepi ka urang ayeuna geus aya tah dilirik di disebut bora teh. Iya bener. Kamarinya karasanya kebudayaan teh aya. Aya non mun panghayap teh panghayap lah gitu. Diakui itunya bahwa aya deui pagelaran kieu. Sok sanajan wah jajauhun kana pinter. Karena masalahnya niwara jeung ngadrama. Ya, soalnya kan urang masih tahap keneh. Kasarna urang mah jajuhun pinter, bodoh ge henteu gitu. Jadi hapunten bilih ti kebudayaan nya gitu. Bilih cenah ieu mah permainanna. Geuning kirang samurai acting na kirang se. Maklum diajar keneh. Tah eta. Bener. Pasti ini tahap mun belajar istilahnya urang mah kakar ngarayap mun kitu nya. Ngarayap keneh. Can ka tengah-tengah lagi can nepi istilahna mah gitu urang. Nyalah. Ya, ai sandiwara mah kieu atuh da teh dia. Urang sigur sok memilu ya. Baheula. Sok milu kitu baheula. Urang tukang buka layar. Wah, sugan aing jadi pemain. Mah urang ge resep nalin ka dinya kan beuki beuki tertarik gitu. Apaan kieu lah. Lamun ceuk potongan ya. Empo potongan urang tuh. Gondrong. Nya. Pemain band urang teh kuduna cocokna ge. Band naon? Bendrong. Ngan ku dasarna kieu ya, tadi nanya urang. Pan aya istilah moal geugeut mun teu deukeut. Bener. Moal bogoh mun teu wano. Nya. Tah urang teh gawa di bawa manggung ku ajun mah heula. Gitu. Beuki resep.
keur nyaman sandiwara teh palayar nengan kepala meureun gitu adogan leuweung kan nengan dicukutan bakal tangkalan gitu. Bahasana geus beda. Tapi kan ku memilu gitu kan orang jadi tambah wawasan, tambah pengalaman jeung tambah orang bagi apalah gitu ku memilu gen Ngan sapol emang kieu jadi cuang-cuang ngabedakeun ya. Antara drama anu disebut ayeuna di Sunda, drama meureun gitu. Lamun dina TV mah sinetron lah. Ya, itu lamun sandiwara mah kolosal gitu. Modern nyaritakeun karajaan. Yang udah film-film lah gitu nya. Heeh, Film aya. Heeh, kalah kabuming keneh ayeuna ti India geuning Mahabharata tah model kitu. Heeh. Eta cerita pawayangan kan nya. Ngan versina beda ai Sunda mah. Di Sunda sandiwara mah contoh lah meraina kan aya raja, aya patih, nya aya punggawa, aya satria. Beda bahasa geus beda. Tumpah-tumpah Cara bijilna aya ibingna etikana geus beda. Aya bahasa model kieu kan sandiwara mah kan beda logatna sandiwara mah. Nya model kumaha? Warsaka warsiki takdir takdudira gitu. Yang apalin kitu teh. Teu apal artina? Ada? Sarua tuh. Suka teh kali itu ka dieu urang mah sapira nu kali. Mudahan teja subaksana teja wong anyar pinanggi. Heeh. Eta bahasa hampir wayang. Nya bahasa pedalangan merenya. Nya modal kitu. Nya baru mun dipake teh meureun mencek baheula di bahasana mirip-mirip bahasa Sanskerta apa naon lah kebeun bahasa kitu teh. Ngan insyaallah nya suatu saat dina konten urang ya. Nya dina konten Tunil Sunda. Suatu saat cuang ditayangkeun gitu urang keur nyandiwara. Iya, gitu. Nya ngan bilih dina kirang sampurna rengkakna careosna kirang caritana kirang nyamungna. Maklum ieu mah masih kena udah diajar gitu urang mah bener. Gitu. Cuang teh mongkeun cuang diapalkeun bahasa-bahasa nu beda mah. Iya. Jadi tujuan nama benernya anu kuning cenah make tunil ieu na ngaran grupna. Jadi inti nama urang mah mengenang lah inti nama meureun ka dinya. Ya, mara rek perang geura kelut. Heeh. Nya. Kumaha? Kan aya dina sandiwara mah. Sina Japira gitu. Cek maneh teh nama lawan Sina Jatunga cek maneh teh nya. Cek urang teh Tegalara. Tegapati. Dar. Rek tarung sabaraha taun rek perang sabaraha bulan cek urang. Gitu. Sok keur cong latihan sakitu we jeung urang. Banting pinantinang seret sineredan. Pang. Ayo kan sok maneh kieu. Cek aing teh nya. Oh. Ora wani dening apa cek aing teh cek maneh kitu nya. Heeh. Oh. Urang ngomong ayeuna. Ora wani dening apa? Sampean wani ke kaula. Wani kumane ora wani dening apa? Ora wani dening apa sekarepmu aku lah deni gitu. Bener ya? Sina Japira cek. Sina Jatunga. Tegalara. Tegapati. Dar. Ceret sineredan banding pinantinang nan mangi kuda papasangan maneh terpapaman boho aing. Maneh munding ngarakitan kuda papasangan. Rek tarung sabaraha taun rek perang sabaraha bulan urang. Gitu tah kitu bahasa model kitu nya. Ya, bangga. Oh, hese. Eta teh sampurna urang ngobrol teh. Udah pernah laja wayang begitu mah nih model satria dina wayang bahasana kan karir itu nya. Oh. Bahasana karar itu tah eta sandiwara. Kecuan insyaallah lah gitu. Iya. Lamun ayeuna subscribe urang geus kacapenya. Ya mudah-mudahan kecape. Mudah-mudahan subscribe mengke cuang sandiwarakeun. Komo jeung jam tayang namanya. Komo jeung jam tayang nama. Insyaallah nya ka para pemirsa sadayanya. Lamun intina urang tos kacape, tos nyampe kana tujuan, nya meureun istilahna pamenta pemirsa sadaya. Hoyong disandiwarakeun meureun sandiwara nya. Hoyong didramakeun drama, hoyong difilmkeun oge difilmkeun gitu nya. Nah, eta nu penting mah urang cuang gali lah seni-seni nu aya gitu nya. Seni nu aya utamana ieu dina garapan pagelaran Tunil. Dramana sandiwarana gitu. Insyaallah lah. Nya meureun sakitu meureun nya. Mohon. Nya kirang langkungna bilih aya nu teu sapagodo sarem singkuring. Mohon Hartosna Tunil anu sakaterang. Mohon pribados gitu Tunil eta sapertos gitu. Mohon gitu. Ai Tunil dina grup meureun kita ngomong nami grupnya. Grup bukan tujuan lain lah gitu. Bukan gitu. Jadi intina mah meureun sakitu tah
pengertian tina tunil teh Tunil. panginten Da seueur nu naros eta. apaan mohon ketika abi genan aya gitu naros gitu naon cenah kieu Alhamdulillah berarti pemerhatinya gitunya pemerhati ayeuna akun urangnya Tunil Sunda channel teh nya memperhatikan. Alhamdulillah nuhun hatur nuhun masukanana sareng patarosanana mohon simkuring awaler kirang langkungna gitulah punten siapunten bilih kirang sapagodos gitu. oge kadeh hilap bilih aya istilah naon kakirangan lah di grup Tunil ya mangga silahkan di komen wae nya dina channel Tunil Sunda sareng kadeh hilap share subscribe nya sareng like nah mangga kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.